bisi aya nu maturan ditukangeun. Wasta kuring Henry. Umur kuring 26 tahun. Ari asli nama kulawarga kuring teh urang Garut Cikajang. Ngan keur kuring mah hoream cicing di lembur teh. Hayang neangan pangalaman kajeta. Nya kuring meunang pagawean di Jakarta. Kuring digawe di salah sahiji perusahaan Korea. Lumayan gajina teh. Ari keur hirup di Jakarta soranganeun mah aya sesana tina ngontrak teh. Kulantaran sapopoe digawe jeung digawe wae. Kuring hayang refreshing ulin ke Bandung. Kanu jadi lanceuk. Ngahaja bebeja ke atasan teh. Rek nyokot cuti 3 poe. Bebeja nama aya karyaan di lembur. Padahal mah kuring hayang istirahat. Da puguh hirup di Jakarta mah geningan. Persaingan hirup teh sakitu riweuhna. Ari lanceuk digawe di Bandung teh dadagangan. Ngontrak kios di Bandung, ngajualan kelontongan. Dari lanceuk mah geus katinggali bakatna keur ti budak keneh. Naon-naon cocokan beunang jieun manehna sok laku dijual ka babaturanana. Kuring indi ti Jakarta teh pabeubeurang. Maksud teh rek nguruburit ke Bandung supaya terpanas di jalana. Nyawe nepi ka Bandung teh geus reup-reupan rek magrib. Kuring anjuk ka imah lanceuk teh pas adzan magrib. Da eta we hawar-hawar ti masjid kadenge sora anu adzan. Sanggeus nepi ka tempat kosana, kuring keketrok kana pantona bari pupuntenan. Punten. Sababaraha kali pupuntenan, lanceuk teh temu ka pantona wae. Kuring pupuntenan sakali deui, bari ngetrokan pantona. Punten. Punten. Tetep we panto teh eueuh anu muka. Kuring jadi bingung. Rek ditelepon teu bisa. Da puguh HP kuring baterena beak. Kapaksa we kuring lah-lahan diuk dina terasna. Rek nungguan bisi manehna can balik ti kiosna. Da pantona oge dikunci. Sanggeus sababaraha lila kuring nungguan. Kolotrak sora panto aya nu muka. Barang kuring ngareret, nyawe lanceuk kuring mukakeun panto. Henry, nah betiuk didinya. Ampura ieu. Akang kagok bieu teh keur wiridan heula. Sok ka dieu ka jero. Kuring ngerasa bungah ayeuna geus patepung jeung anu jadi lanceuk. Harita sup kuring asup nuturkeun anu jadi lanceuk.
lanceuk sursor mere cai jeung opieuna. Anu saterusna kuring ngobrol uplak jeung anu jadi lanceuk. Sanggeus sababaraha lila lanceuk rek pamit deui. Manehna rek indit ka kios. Lantaran cenah ari di Bandung mah aktivitasna lolobana ti peuting. Sabab ari peuting mah teu hareudang teuing. Hen, akang rek indit heula ka kiosnya. Wayahna ditinggalkeun sorangan. Sok we cingial se. Capek meureun di perjalanannya. Sok tah, golirkeun heula ka dinya tah. Akhirna lanceuk kuring indit ka kiosna. Ari kuring cungalik sorangan. Daripada kegiatan, nya kuring rek main PS wae. Da puguh kuring pogot pisan lamun main PS teh. Sok komo bari ngadaguan lanceuk balik deui. Di luar kadenge sora sasatoan peuting di sarada. Sora gaang pating reang. Sora jangkrik ngikrik. Patarema jeung sora sato anu liana. Angin leutik ngahiliwir nebak reregang. Teu tidinya kadenge aya sora anak hayam ciak-ciakan. Tapi kadenge aya sora awewe ceurik ngabangingit pika sediheun. Sabut kuring keur nelak-nelak sora anu ceurik ngabangingit pika sediheun. Tulila tidinya aya sora anu keketrok kana panto. Harita kuring reuas. Tapi kuring teu boga sangka anu lain-lain. Boga sangkaan teh meureun lanceuk balik deui. Lantaran aya barang anu katinggaleun. Kitu sangkaan kuring teh. Harita koloyong kuring ke deket panto. Anu maksudna rek muka panto. Barang berai panto kuring dibuka. Si ngoreng eueuh sasaha. Kuring rurat reret ka ditu ka dieu. Tapi waleh da puguh eueuh sasaha. Nya harita kuring tuluy asup deui ka jero imah. Bari jeung teu poho panto ditutupkeun deui. Barang kuring rek muru ka hareupeun TV rek nuluykeun main PS. Teu kungsi lila kadenge deui aya anu kaketrok kana panto. Saha ieu jelema anu ngaheureuyan? Rarasaan keur kuring asa teu sopan. Ngaganggu kuring keur main PS. Nya harita kuring koloyong deui muru kana panto. Anu tuluy dibuka lalaunan. Bisi bener. Aya jelema, malahan bisi memang aya jelema anu boga laku jahat. Barang berai panto dibuka.
sasaha deui. Tuluy kuring pulu ngapolongo. Bisi eta jalma anu keketrok teh nyumput. Tapi dapat eueuh sasaha. Kuring jadi ngerasa heran sakedapan. Nasaha atuh jelemana anu ngaheurikeun ka kuring barang ningali kapala bajuru taman anu pinuh ku tatangkalan. Kacida kuring ngajang hokna bari jeung awak ting puring kak ting puriding ningali makhluk make pakaian bodas bari jeung buukna ngarareuwing nutupan beungeutna. Sakoreretan tina salah-salah buukna anu ngarumbay katinggali beungeutna ruksak pinuh ku getih. Tidinya juk selengseng ka ambeul bau hangru anu kacida bauna. Katambah aya sora anu seuri cicikikikan kadenge jelas pisan. Papakaian anu bodas bari jeung bukna ngareuwih jelas pisan. Leungeunna diangkat. Puguh we beuki jelas pisan katinggalina. Komo basa leungeunna diangkat. Baju bodasna ngagayabag. Bari jeung pikasieun dibarengan bari jeung seuri cicikikikan. Awak kuring ayeuna ngarasa lungse. Tuur nyoroncod punduh pating puriding pinuh ku kasieun anu kaleulewihi. Biwir ngadadak teu bisa ngomong. Biwir siga anu ngonci. Bakat kusieun kuring jadi teu inget di bumi alam. Kepiuhan saharita keneh. Kuring kakara sadar waktu diguyak-guyak ku anu jadi lanceuk. Anu satuluyna kuring dibawa ka jero imah. Isukna kuring cacarita ka anu jadi lanceuk. Ngeunaan naon anu kaalaman ku kuring tadi peuting. Tapi dicaritaan siga kitu anu jadi lanceuk siga anu geus teu aneh deui. Sing horeng keur anu jadi lanceuk mah hal anu kitu teh geus biasa. Cenah di tempat eta puguh ti beulah oge geus aya anu nungguan.